Kaimutan eta teh, Pak. Hoyong ngagebruskeun maneh, Pak. Dia sanes abi maneh maksudnya. Nya kan we ieu sok we ngahariring, Pak. Jadi ami katingali ku penonton pusing pisan. Anjing. Katingali cek subscribe. Abi alim ka cacandak. Alim. Sahanunya anak atuh da abot atuh mah kudu digandong kudu dijing. Leres. Ember. Leres, Bapak. Tapi kan Bapak ulah kitu. Bapak geus kedah ngambil nu bijak, Pak. Pamit tiasa nu bijak lah. Ngenakeun. Kacandak sadar ka abina. Kumaha abi? Sarasa mah geus penjurus abdi teh ka salira teh. Da. Lamun dina Pancasilat mah dina gelut mah siap jurus. Ayeuna bade di landongan nya salira teh. Mohon. Hoyong cager hoyong teh Laras. pusing landongan. Abdi bebela anu hujanan ka apotek mesan obat kanggo salira si pados gaman. Nah, atuh di pasian obat lain dihuapkeun. Iya, apaan ku abi teh maksud di kebet-kebet kitu teh. Da bade dituang saterina mah. Kulantaran abi hareudang adi kebet-kebet kitu ya, Pak. Rasana sihir atuh, Aka. Tah, Bapak kaditu kadieu deui wae. Abi alim, Pak, masalahna kieu, Pak. Nu rumah tangga nu gaduh masalah Oke, berdua. oke, siap. Punten ya nya. Nyaeta Kang Udin Mohon. sareng Neng Mama. gitunya. Abi alim mancawura kana obat. Terus eta nu tadi nu nembe disebatkeun teh naon? Sihir. Hihid, bapak ulah nambah masalah karunya mah cacak ku abi aya pusing aya tambah deui ku hihid. Kebayang sirah bapak. Kakarek saumur-umur ngajabat boga warga kos kieu. Ulah kakarek, Pak. Kakarek boga warga kos kieu da mulai mah henteu atuh. Rame kan, Pak, jadi rame lamun aya abi kan jadi rame. Pusing dan rame pusing. Tapi pusingnya berkualitas, Pak. Jadi pusingnya terarah gitu, Pak. Abi resep, Pak. Nyala sholat. Kedua iya sok we ngahariring, Pak. Jadi ami katingali ku penonton pusing pisan, Pak. Gitu. Kira kumaha teh na. Mangga eta mah kumaha Bapak, bade kumahakeun we mangga. Kan abi ka dieu hoyong memeres itu rumah tangga itu di sisi lain, Bapak. Tapi teh acan ditaroskeun mah di Justru eta Pak, abi teh kamari teh ngadangu teh saur tatanggi abi. Nu jelas awana mah cenah ditenggor termos nu hubunganna jeung ka EDR teh. Ari abi naroskeun ka Jang Udin, "Jang, tong parasehat teuing atuh. Ai ciruk si Udin. Ih, dasarna salah abi. Da bongana aya termos hareupeun." Naros abi ka termos. Termos, kunaon? Ih, abi mah da teu lepat. Da abi mah diranggem. Abi mah diparebutkeun. Antara teh mama sareng Udin. Abi naros ka teh mama kunaon atuh buat jadi termos nu diparebutkeun. Ih. Nah, ini da abi mah teu ngarasa ka banjur eta cek teh mama. Kumaha eta? nah eta mah kena dipukuhkeun. Taros ka teh mamahna, teh ieu teh kieu hayuh mah sape hirup kos kieu mah ayeuna mah kieu. Sing komitmen ti ayeuna. Nah rek milih Mang Udin, nah rek milih termos. Pun. Dua pilihan, satu milih di antara dua pilihan. Ameh beres, ameh tereh rengse masalah. Dak hareng-heng mah itu dah aduh capek. Leres. Hareng-heng mah coba geus teu nyaman we lah sapopoe teh. Tah kitu janten nah rek milih Mang Udin, nah rek milih termos. Atos. Ku abi Kumaha walarana pun eta? kieu saur di mamah teh. Ari abi mah teu masalah rek papagatan oge. Heeh. Ngan termos nyalira dikamanakeun. Sementara eta termos ladang duaan. Jadi harta gono gini lah lamun cek paribaos nama si termos teh. Manya ayeuna turug termosna hungkul ka bagian teh si Udin. Sementara abi mamah yang termosna. Terus nafsuna gede nya panas gitu di jerona termos teh. Posisi paling tegang pada Paling- saat itu. Pada saat itu teh sok. Luar biasa. Kebayang lamun posisi termos eta ngabanjur ka abi. Bapak teh karunya ka abi pami ka banjur termos. Sok, Nah, ari dampakna jadi damang mah teh sawios-wios. justru eta Pak. Abi teh posisi abi liur atau abi keur pusing, justru keur abdi dampakna janten memicu adrenalin kanggo salira. Lamun bisa tuh di posisi damang, salira moal tiasa aya tangtangan dina hidup. Beres kan? Tah kalebah dieu teh butuh
Sigana butuh ku babaturan anu teu damang nya. butuh ku nanti tempat saling curhat, butuh saling berbagi kasusah jeung karahanghengan. Mohon Pak dari ini dari segi awal kronologisnya Pak. Boleh saya bahasa Indonesia Pak? Ini saya tujuan kesini aja ya Pak, biar nggak kemana kemari gitu ya. Jadi saya merasa barinjan terhadap keluarga yang ada di tetangga saya. Mereka itu Pak Duder, Pak. Tahu Pak Duder? Ya, Ya, itu benar itu apa? Pahibut. Wahibut, bagaikan mulung lingus ketika kita Janari itu mau damar, Wahibut pokoknya. Jadi kokoro. Nah, Wahibut itu alabatan gitu Pak. Ya. Berarti paham tuh kemana saya mengutarakan dan menselatan. Saksikan dan saudara berikutnya.